Di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman. Setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sepoe, sapoe ko sajam, sajam sakumaha okos melem daun korma anu garing. Perat beres. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda akhir zaman geus deket datangna dajjal nomor kahiji masa cepet asanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah asah kal dakik atau dakik maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sepoe, sapoe ko sajam, sajam sakumaha okos melem daun korma anu garing. Beres. Perasaan orang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi bakal perasaan manusia di akhir zaman geus deket datang Imam Mahdi na eta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan ditakkeun cepet. Kahiji. Disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masuk ka ribuan tahun ku Kangjeng Nabi dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran musim hujan, nu ngaran musim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku musim hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, jadi diperkirakan bulan eta hujan baik. Jadi diperkirakan bulan eta bakal hujan, jadi diperkirakan bakal hujan, henteu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deket Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun. Hujan datang ngacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Keureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh lain ditun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi garaung teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing terjadi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman nomor kedua waktu geus ada ngagejlok kuari musim hujan musim panas bata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kangjeng Nabi kula masuk mutalahan ieu mukjizat pohara geus karasa kuari tinggal ngecek hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok di kaler aya suara seperti suara ki trompet atau suara ti kidul atau ti kulon suara ti wetan atau ti jrotan aya suara gesekan-gesekan atau suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah ini ngecrek hujan nih Kangjeng Nabi bakal ngecrok tapi terjadi tatangkala panas ongko musim hujan tapi panas ongkos urang naik mobil mewah tapi kesana slobapan gue naik mobil do mau Fortuner AC-nya gede tapi di jero mobil kesangan sebabnya ada di udag-udag hutang mobil lagi ngiritan hutang kawin aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit nang hutang di bank. Nah iya di akhir zaman baru dah jing ke baru hutang kabeh Masya Allah penilaian hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus ada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka cak Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka sahabat caricing bae maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai kuya di luhur aya naon bae gerbek blus kuya mah ka cai aya naon gerbek blus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka.
jadi ngejebur-jeburkan maneh ke neraka di akhir zaman. Sahabat tetap masih curat cilik kene wae. Masa sih cek hatena neraka kan seun mun jelema kudu ngejebulkeun ka seun. Ima jelema nu meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye masih didengekeun bae ku sahabat asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng Nabi kan berusaha dulu winar sahabat teh masih kene culak cilik bangga teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka percis kos kuya nyelamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun malah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka disingkirkeun kunyana anjeula jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjeula wih bari yang berani ayo anjeula geus aing jadi pamimpin neraka geus oh beranian jasa berarti kan geus 3 kali Kangjeng Nabi nyarita kos kitu tah berarti beneran nanya lah sahabat wani 5 ya Rasulullah kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa mendaftarkan diri hayang jadi bupati mendaftarkan diri hayang jadi gubernur mendaftarkan diri hayang jadi presiden hayang jadi menteri eta ngaranna keur menuju neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbi urang lamun ngomong kos kitu pan bupati da kiai bisaan tok sama kos kitu mah sia lain keur ngaji sia dek ngadengekeun teu kaji kiai mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik kiai kalau dia mah teu kudu ngaji ge sia jeung kiai Golkar bae ka ditu aing mah keur garitakeun akhir zaman mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia ieu teu bisa cenah macana emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab ya anu ahli surga mah bisa maca kitab waduh cek meuli maju makan ngaji henteu henteu ge pan daek ngadengekeun pamimpin mana kuarin udah ngadengekeun ngaji nu bener deuleu sa Indonesia ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener sugan aya di Pandeglang mah sugan aya di Serang mah coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran ya ceuli aing sumpungkeun asal aya bae ge mana gubernur ieu mah ngaji bae heula urang ngalaksanakeun ngaji nu bener mana mantak aing ngomong kos gitu teh bibisaanan sama kiai sakeun teh ya tuh aja bibisaanan bisa naik terus itu percaya sia atuh babagi bae ke di akhirat dah suruh surga malah anu ki uci anu pangeran aing mah mau jeung pangeran goblok ya kayak sombongannya lah sombongan gitu mah mejeuna pacar bae bener bae sombong lah pangkoreksian. Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi lah dikena kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadengeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan Kiai partai tilok aing nya kudu ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asana lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sama ka neraka halangan aing oh berarti bener kan sahabat ima ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang we nyekal bendera memimpin perang ulah Kangjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ya kos nurungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta ka jeung tuh aya rangda katabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda sakiana isukna aya nini katabrak motor diantapkeun punyana goblok gaji pendi bron korek ada udang di balik eta aduh Masya Allah nah iya ke jekel bendera ketika hayang cek Kangjeng Nabi aya gorod ketika embung karak ya Masya Allah mulus berarti nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri yang jadi pemimpin berarti nya anak keur lumpat menuju neraka jahanam jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang deh sahabat kaget ye pan kadagang-dagang atuh kaget sahabat ge pan kadagang-dagang bener sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba
dipikir aja berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut biasa nah cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu walad zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maling beda ngaran doang yang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyaho korupsi pajar lain maling Baca maling, mun urang bebeja kak, orang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bagus amat. Bagus, saknya teh, itu yang korupsi kan mah. Sarua jeung air mineral, barang kurang dibere ini air mineral, embung ini mah air mineral mah. Kunaon? Eta kan dicampuran mineral. Oplok. Cakina meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Ini air mineral bagus nih embung ini mah ayo kudu dicampuran mineral mah ini udiknya kebelah itu deh udik mati udiknya masih 2 km kan itu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman urang lembur teh nyaho maksudnya dikon situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai sisian malulu cenah ngomongna ieu teh betah urang lembur atuh dibere bahasa kos gitu sunyana deuk inteleka jadi urang lembur teu ngarti eta teh nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae bangsa sekolah ya lu baca anu ditahan bahasa Indonesia tertah mah emang teu betah teu bisa aing teu bisa pakai bahasa Indonesia bae kandas pokos urang rajet bahasa Jawa kebel-kebel Sunda di bae gitu aduh masyaallah dah iya jadi orang lamun nyaritakeun mujizat Kanjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kanjeng ngan hayang seuri hebat amat na bahasa kena yusafiruna ila jahannam berangkat kabeh ka jahanam muka dua yasauna ila jahannam lumpat yasauna mah yusafiru mah leumpang yasauna mah lumpat sobat kaget tanya lumpatan si ka jahanam koreng bener siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orangana lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kanjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabeh tah bupati rada lega bae tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek ini eta sih negara mana ulah ngomong nih ini mah nying bae nyahona paling ge bojong bae kendal dan nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae des nyahona kadinya bae pugu di bojong ge sareng di Texas kuari mah teu nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda setik-ketik acan ja akur sok deuleu naon eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun pesawat di Abu Dhabi minuman ti mimiti sagede cinggir datang ka sagede awak minuman haram aya di geula di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman poh haram meuli urang roti di dinya plek belah dieu belah kulon ngelempet dibuka aya gambaran di rona roti kula gitu bebeja kan saja kula doang eta geus jadi mareuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh baru tempat tadi Abu Dhabi cek kula teh ngeuli roti belah ditu tah nah meuli detik sagede korma sugalana naon dibeli buka aya gambaran sia seuri emang ngarti teh naon sih sudah ya gambaran tuh pakai celana sih ya ditutupkan deh kukula lah kang panjang bawaan ka imah Masya Allah karim itu beres
haji cari tanah ye kan aya ngarokok kan teu meunang ngarokok bebas ayalah tempat-tempat di bandara teh di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup ka dinya keur asup mah kula sorangan meunang meureun samenit brus urang baru le datang marah ke calana make sakit ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia-manusia geus biasa keluar we kula masyaallah karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jero na eta kakarak di bandara masyaallah karim encan di Amerika na encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu masyaallah tanyakeun ke kacamat ge kan nanyakeun kacamat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat anu gaul tapi camat saha jauh kula wae jauh gitu jauh jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit terus yang semuanya satelitnya tadi mana dasar lembur sih kampungan kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu teu lumpat ka neraka cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutik na geus saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqal min qalil jadi itu bahasa kageur we aqal min qalil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mah urang saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datangkan ke Imam Mahdi turun datang ke Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecep satahun angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberat geus keur malah ieu tinggal hujan ngecep satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetap orang memantak ngaji orang hayang salamet mudah-mudahan orang kabehan disalamatkan ku Gusti Allah keluarga orang pemajikan anak incu orang disalamatkeun pamimpin orang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nya ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceuk sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ke arah anu salamet amin ya rabbal wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pemimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun ceuk wal asah bai'atu ahli hilli wal iqdi sah minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladziina yatayassaru ijtiba'uhum artina nu milih nanti kudu keseluruhan negara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahli hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun ti tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq aya 3 cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa nah ieu mah keur carita memilihna wal asaw bai'atu ahli ilmi wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh yang keselamatan bangsa jeung negara ahli hilli wal iqdi geus ulama nu milihna ulah diberean duit diumrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere
motor dibere mobil, aduh eta mah sogok menyogok ngaranna. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah, sogokan ti jelema-jelema nu calon, eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam. Teu kudu dengan kiai kos kitu. Lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi nyana menerima sogokan ti partai, ti ketua, ti kandidat, berarti eta kiai akan ninggalkeun masyarakat menuju neraka jahanam. Tinggal kukula dek ditanya, aya eueuh kiai nu kos kitu? Aya. Lamun aya panyebutkeun saurang. Coba ulah isin seorang deh Tangerang deh kudu kasarang-sarang Tangerang ayo urang pasar kemis ayo siapa ya baik kagak deketan ka Cilomok sia siapa dekat aing meureun ka jeung hukum ge dasarna mah ekstrim. Nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu. Yes kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud, syarat jelema nu mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk itu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan, syaratna sifatus syuhud, sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaiyah. Nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta. Jadi ente sakabehna ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit, anu embung ge dibere mobil, tenang engke milih ka ditu dipaksa karena eta kos kitu mal beres. Satungtung pemilihan umum model kos kitu negara ulah diharapkeun kudu beres. Satungtung kiai nu endek ngararapi ngabantuan, jangan luruskeun negara, nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh, ieu mal beres negara. Nyana nu sok pidato, oh Rasul wal naon kana dituna. Finar ceknya ya Rasul murtasi finar nu nyogok nu narima sogok ka neraka punya anak tas dibere motor mio nya cekal huluna ai sia ngomong goblok itu beres kali dia kok jelema di kota Allahu Akbar naon Allahu Akbar pas adzan Allahu Akbar ai tiap tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar wa ya adzan kata beres eta kita kan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisi tempo gerak ka alam barzah ulah neuleuan batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah teu nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak urang we jeung boe dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah keur hirup paeh mageninganan kos kitu sugih keur hirup paeh magening kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek ngilu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta. Nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheuh palingan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cekawal asab bayatu ahlil hilli wal iqdi ngabeatna ahlil hilli wal iqdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpul untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus syuhud kudu sahnya jadi saksi berarti kesifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nya nama henteu boga wawasan jeung ngemajukeun umat bangsa jeung negara teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku eta negara urang perpolitikan perekonomian perbudayaan leuwih agama lamun urang geus nyaritakeun agama
kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban. Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Temen di jero kan aya musliman eta geus bentuk kasalahan mangga bae ieu negara demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut aja nyanang teh kumaha nyambutna wih sebuah nirwana lain kanjeng Nabi nyarekakeun nirwana golok ya nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus eueuh agama macet sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge mantak tiba heula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh sebab naon mayoritas Islam loba ulama loba wali-wali aya kesenjangan atuh lamun kos kitu sebab naon paling istimewa agama mah Islam sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam, Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah, tingali riwayat para khalifah khulafaur rasyidin. Kabelah dieuna mantak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus ka ditu acak-acakan. Ya khairul qurun qarni terus mayali ali nah berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabiin tidinya ka diacak-acakan urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran maca tafsir ye anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman akhir anu geus lain lalagaan urusan riba urusan keadilan geus eueuh kejujuran geus eueuh tapi tetep bae aya keneh mudun ta saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin salametkeun diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti diri urang batur manan sakadar huahe doa entak Tan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang seri Tan Syekh datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta nyaritakeun bendu kasih anu mah cinta kasih anu bendu kasih anu cinta kasih anu bendu cek Tuan Syekh cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam kunaon emang sebab cinta jeung bendu na lain lillah aya kepentingan kurang resep jasa ka tokoh nu itu pohara emang kurang mantap sok merean bae aing bendu jasa kasih itu kurang pelit tuh kan aing resep jasa ka kiai itu batu emang kurang kiai itu mah naon bae ge meunangnya nama itu kan meunang bae anu mengkredit meunang segala meunang kalau deposito meunang aing geunaheun kadinya aing babarengan jigana nonton bola tah kiai mah kudu kos kitu internasional aing resep jasa ka janama bendu nak kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam kene masyaallah tah ieu mereka hiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan di BAT dipilih ku ahli hilli wal iqdi nu milihna ulama ruasa wujuhin nas yakni nu kasifatan ku sifatus syuhud sifat adalah saknyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema ku tokoh-tokoh ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mingkila dengan prima ngina teu calecek sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin nu jumlahna aya 10 hiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam status muslim teu meunang kafir wa kudu mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedan ilu kudu urang merdeka teu meunang kasifatan kuroki amat hamba teu beunang kaopat jakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe gesing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka sing hade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon sakeun oh kiai ongkoh nya maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran
lain kiai tahu kuyai munnya ge maca kitab ieu tak baca tazakaron jadi kiai pan di negara urang mah lain negara Islam negara demokrasi sarua ketika urang berhadapan jeung masalah eta urang babagi supaya ulah terlalu jero teh kasalahan urang geus masalah demokrasi nyeun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun beta mah nyeun aturanna demokrasi urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu pada jatuh doang untuk ketiban rada deres paling ringsek doang guys. Nah itu jadi orang ulah sadajan di negara demokrasi ulah dipilih awewe aja nyelamatkan diri orang baik si aya kiai anu ngajakan oh kiai geus mangga yang kiai bae teman nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim kiai bae di kitu sia aing mah hiber guys beres ulah sok ya mejeuna ulah sok ka kiai pada kos kitu mah kiai kudu disoan bener kos itu sia goblok kiai lebih goblok tolol tungtuna turut bener kiai aduh ampun kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara acak-acakan kagenep adlan kudu nu adil benar-benar teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadele kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba teangan pemimpin anu teu nutupan kaca malah ya dua mun boga rokok nyana teh kadele masyarakat nah hayang ngarokok kajen teuing nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat tah eta kan ngeunaheun kana hatena meunang we satahun pajakna dicokot rokok dibikeun pajak dicokot belum nu jelas kudu adil urang neangan adil hese ketujuh mujtahidan pinter berarti sebab ieu teh negara lain desa-desa acak berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahanana nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan 8 sujaan kudu gede wawanen gagah ulah nu pelya-pelye gagah ngindaheun urang boga pemimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe janggotan wah cambangan jadi urang ngeuleuh tanjak ge asalna betah urang barang ngeuleuh presiden atau raja urang ya ini mah beti kali kumisan janggotan macam ulah datang ka kos kitu itu bagus mun kunjungan ke Arab bisa didungling gitu. Sujaan kudu nu gagah 9 zaroin yang kaharep sing ada yang kaharep si ayang ke kaharep yang diri orang bae salamatkeun tanggung jawabna ke di akhirat orang bakal ditanya engke ieu mah geus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus geus mah geus yang endek bae endek nah deuleu ku urang mana nu gagah lalaki sebenarnya aya we ulah lalaki nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang kajen nyelamatkan diri orang baik elek menang sabodok aing mah geus sakitu ta pemikiran aing teh lantaran engke ditanya di akhirat ye kumaha gitu 9 zaroin ngabogaan pemikiran nu luas wawasan anu jero nu luas sebab negara 10 boga dedengan sampurna di dalam sampurna ucapanana sampurna hartina teu balelo ulah ro jeung sarua cadel nalana mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam namun akur engke teu bisa sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol ro basol tanya naon cadel jadi basol ye ro lain l untungna dikurangan sifat wajib di Allah sifat basol pada so aing rek itu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh itulah persyaratan jadi pemimpin imamul azam presiden raja atau di bawah dunah yakni gubernur bupati camat lurah termasuk RT
itu teh raja RT teh sakarajaannya adalah sa RT urang nyaritakeun RT raja atuh pakai cara pendek pada RT raja kuari deuk nyaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pamimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangreud sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di beat di zaman baheula pertama nu di beat ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di beat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung Masya Allah sarua ketika Sayyidina Umar ge dibeat jadi pemimpin sarua sediheuh Sayyidina Umar lantaran sarua aja ngangsongkeun diri ka seuneu. Iya, nomor kahiji di beat lain hayang di beat tapi nggak masyarakat tokoh masyarakat nggak beatnya nak dijadikan pemimpin. Bentak di Kanjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna dajjal. Nomor kahiji masa cepet asanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah asah kal dakik atau dakik makan itu nah setahun ko sebulan ko seminggu ko sapoe ko sajam masa kumaha okos meuleum daun korma anu garing beres perasaan urang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi na eta teh cepet jasa wari sampai kabehan nyaritakeun cepet kahiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi dicaritakeun di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan nu ngaran usim panas musim hujan diisi ku panas musim panas diisi ku usum hujan sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha sebab terjelas hujan jadi diperkirakan bulan eta hujan baik jadi diperkirakan bulan eta bakal hujan jadi diperkirakan bakal hujan henteu jadi genjlog waktu eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun hujan eta mangacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan keren sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teh hujan dari sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layum ditunnabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi garang teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing terjadi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman nomor kedua waktu geus ada ngagenjlog kuari musim hujan musim panas mata Kangjeng Nabi Masya Allah ieu mujizat Kangjeng Nabi kula masuk mutalahan ieu mujizat pohara geus karasa kuari tinggal ngecek hujan engke aya suara di berbagai pelosok di kaler aya suara seperti suara ki trompet atau suara ti kidul
atau ti kulon suara ke ti wetan atau ti jerotan aya suara gesekan-gesekan atau suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecrek hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jadi tatangkala panas ongko musim hujan tapi panas ongkos urang naik mobil mewah tapi kesangan slobapan gue naik mobil do mau Fortuner AC-na gede tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngiritan hutang kawin aya tilu aya opat nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit na ngahutang di bank. Nah ieu ke di akhir zaman baru dah jeung ke baru hutang kabeh. Masyaallah. Peneleuan hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cek Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah kan teu Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek dus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek dus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalabatkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngagejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetap masih culat-cilik keneh wae. Masa sih cek hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelema na meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun wae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan di Kangjeng. Kangjeng Nabi kan baru sadurunge winara. Sahabat teh masih kene culat-cilik. Bangga teu percaya cek Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka. Disingkirkeun kunyana aing lah. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat cenah. Aing lah. Wih bari berani ayo aing lah geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian biasa. Berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat Pani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa. Mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri. Eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos kitu pan bupati da kiai bisaan. Tek sama kos kitu mah. Ya lain mah ngaji, sia daek ngadengekeun teu ngaji. Ya mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik teh. Kalau dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Ieu teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bisa maca kitab. Waduh, cek meuli maju makan ngaji henteu. Henteu ge pan daek ngadengekeun. Pamimpin mana ku ari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu beneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur? Ieu mah ngaji bae heula urang ngalaksanakeun ngaji nu bener mana? Mana? Eueuh, mantak aing ngomong kos kitu teh, bibisaanan teh mah kiai sakeuna teh. Ya tuh aja nih bibisaanan bisa naik. Sia teu percaya sia. Atuh babagi bae ke di akhirat. Ya, di surga malah nu ki uci anu pangeran. Aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, kayak sombongannya lah. Ai sombongan kitu mah mejeuna. Pajar bae bener bae sombong lah. Kang koreksi ya. Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi lah dikena kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli. Geus mah jang pamimpin bae beuli, sia mah teu kudu lah. Cukup ngadengeun di aing geus. Ya Kiai Golkar tilok ngomong nu kitu pan. Kiai partai tilok aing nya ku anu ngomong ye. Berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat. Ah salah ngomong meureun Kangjeng. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Ah
asalna lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sama ka neraka halangan aing. Oh berarti bener cek sahabat lima ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage popolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman kanjeng mah asal aya nu hayang be nyekel bendera memimpin perang ulah cek kanjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ya okos nurungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta ka jeung ku aya rangda katabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-ngaisna mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cek cenah isukna aya nini katabrak motor diantapkeun ku nya goblok gaji pendi blon anda dia korek ada udang di balik eta aduh masyaallah nah ieu ge jekel bendera ketika hayang tak cek kanjeng Nabi aya gorod ketika embung karak ya Masya Allah mulus berarti. Nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri yang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang deh. Sahabat kaget deh pan dagang-dagang atuh kaget sahabat ge pan dagang-dagang bro sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba dipikir aja berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa tah cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maling beda ngaran doang jang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling aja maling mun ulang bebeja kak orang lembur kan ini tuh itu tuh tukang korupsi bagus amat bagus sakit teh itu nyaon korupsinya mah sarua jeung air mineral barang ku urang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral oplok cak cenah meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah ini air mineral bagus nih embung ini mah ayo kudu dicampuran mineral je ya ini udikna ge belah ditu deui udik tamati udik teh masih 2 km ka ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho maksudna itu situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isi-isian malulu cenah ngomong aing teh betah urang lembur atuh dibere bahasa kos kitu ternyata deuk intelekan jadi urang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae waktu sekolah ya lo baca anu ditahan bahasa Indonesia terbetah mah emang terbetah atau bisa yang bisa yang bisa pakai bahasa Indonesia baik kandas pokoknya kurang rajin bahasa Jawa kebal Sunda di banyak lagi aduh Masya Allah lah iya jadi orang namun nyaritakan mujizat kanjeng Nabi kadang hayang seri bahasa kanjeng dan hayang seri hebat amat nggak bahasa kena yusafiruna ila jahannam berangkat kabeh ka jahanam muka dua yasauna ila jahannam lumpat yasauna mah yusafiru mah lempang yasauna mah lumpat sahabat kaget tanya lumpatan si ka jahanam koreng bener siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orenganan lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak kanjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur rek sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek ini eta sih negara mana ulah loba omong nih
minimal nyingin bae nyahona paling ge bojong bae kendal dan nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae geus nyahona karinya bae pugu di bojong geus sareng di Texas kuari mah teu nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda setik ketika kerja akur sok deuleu naon eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digelar di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman po haram meuli urang roti di dinya plak nu belah dieu tu belah kulon nyelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula gitu bebeda kan sajen kula doang eta geus aja mareuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh baru tempat tadi Abu Dhabi cek kula kayak meuli roti belah ditu tah meuli detik segini korma segala naon dibeli buka aya gambaran cek seri emang ngarti tah naon sih pas sudah aya gambaran tuh pakai celana sih ya geus ditutupkeun deui ku kula ya kan banjang bawaan ka imah Masya Allah karim beres haji cari tanda ye kan hanya ngarokok kan temeuna ngarokok bebas hayalah tempat-tempat di bandara teh itu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya kula asup kadinya keur asup mah kula sorangan menang meureun menit brus urang baru le datang marah ke calana make sakit ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero di hareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah karim eta di Abu Dhabi kos itu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara masyaallah karim encan di Amerika na encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu masyaallah tanyakeun ke kacamat ge pan nanyakeun kacamat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat anu gaul tapi camat saha teu jauh kula wae teu jauh gitu jauh jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit. Terus siapa semuanya satelitnya dari mana? Dasar lembur siapa? Kampungan. Pas gitulah Indonesia eta ge tangra. Mantak berduyun-duyun menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka. Ceurik kabeh sahabat ketika ceurik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qolilan bahasa qolil teh saeutik aqol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun sakurangna saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datangkan ke Imam Mahdi turun datang ke Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecrek satahu angkeup lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberet geus eukeur malah nah ieu tinggal hujan ngecrek satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetap orang memantak ngaji orang hayang salamet mudah-mudahan orang gabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga orang pemajikan anak incu orang disalametkeun pamimpin orang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetep nyana ge ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya rabbal wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pemimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun ceuk wal asah bai'atu ahli hilli wal iqdi sah minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum
artina nu milih nanti kudu keseluruhan negara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama beat kulantaran beat aya baiatu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq ayat tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan anak dipilih biasa. Nah ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahlil ilmi wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tinggal per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahlil hilli wal iqdi geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat narleng bae endek menuju neraka jahanam teu kudu ese dengan kiai kos kitu lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan ti partai ti ketua ti kandidat berarti eta kiai akan ninggalkeun masyarakat dak menuju neraka jahanam tinggal kukula ada ditanya aya eueuh kiai na kos kitu aya lamun aya pangnyebutkeun saurang coba ulah isin-isin saurang bae Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang Tangerang aya weh aya urang Pasar Kemis aya weh sia aya bae kagak deketan ka Cilongok sia sia mah ka aing meureun ka jeung kumaha ge dasarna sia mah ekstrim nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas ketua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu yes kuari maka kesimpulan anak baik wa syartuhum sifatus syuhud syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk itu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan syaratna sifatus syuhud sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta jadi ente sakabehna ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit anu embung ge dibere mobil keuna ngeungkeuy milih ka ditu dipaksa karana eta kos kitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos kitu negara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun negara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu moal beres negara nyana nu sok pidato oh arosyu wal naon kana kadituna finar cek nyana ya arosyu wal murtasi finar nu nyogok nu narima sogok ka neraka kudu nyana tas dibere motor mio nya cekal huluna heuh ai sia ngomong goblok kieu teu beres geuning kiai kok jalan baru di kota Allahu Akbar rena naon Allahu Akbar pas adzan Allahu Akbar hes ai tiap tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar waya adzan hes kata beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hes supaya gigisi kempo gerak ka alam barzah ulah neulean batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah teu nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak urang we jeung boe dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang
pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke kubir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta. Nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah iyalah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cek awal asab bayatu ahlil hilli wal iqdi ngabeatna ahlil hilli wal iqdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi. Berarti kesifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nya nama teu boga wawasan. Teu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung negara. Teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku eta negara urang, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan, leuwih agama. Lamun urang geus caritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teu beurang di jero kan aya musliman eta geus bentuk kasalahan mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut. Ayo nyanang ke kumaha nyambutna? Hah? Wih. Sebuah nirwana. Lain Kanjeng Nabi nyarikan nirwana, golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus eueuh agama macet, sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kuku mah. Numantak tiba heula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni. Henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh. Sebab lawan mayoritas Islam loba ulama-ulama loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun kuas kitu. Sebab naon? Paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah. Buddha dihormati ku Islam. Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah. Tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna mentak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus ka ditu acak-acakan. Ya, khairul qurun qarni, terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabi'in tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir ye anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagaan urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh. Sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin salametkeun diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang ieu ti diri urang. Batur mangan sakadar huahe doang. Entak Tuan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu, setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang. Seri Tuan Syekh. Datang deui tamu, nyana nyaritakeun cinta ka seseorang. Seri. Geus beres ngobrol, nyaritakeun cinta, nyaritakeun bendu. Kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek Tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung benduna lain lillah, aya kepentingan. Urang resep jasa ka tokoh nu itu pohara emang kunaon mantap resep sok merean bae aing bendu jasa kasih itu kunaon pelit tuh kan aing resep jasa ka kiai itu batu emang kunaon kiai itu mah naon bae ge meunang nya mah itu pokona mah meunang bae anu ngredit meunang segala meunang kalau deposito meunang aing geunaheun kadinya aing babarengan jigana nonton bola tah kiai mah kudu kos kitu internasional aing resep jasa ka jana mah bendu nak kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam. Masya Allah. Dah ieu nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan
di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi nu milihna ulama ru'asa wujuhinas yakni nu kasipatan ku sifatus syuhud sifat adalah saknyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema ku tokoh-tokoh ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mimpina dengan prima ngeunaheun teu calecet. Nomor kedua wa bistikhlafil imam wallahu a'lam. Sallallahu